Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa batebang dangu deui tiasa sesarangan deui soksana semung dicoban tarang. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang medar deui hanca dongeng si Kamileung mitra suratnya kolong dengan waktu daraah. Para mitra kaum dangu sadayana. Jalma nu tiluan geus kepancing ku omongan-omongan si Kamileung. Si Kamileung anu keur tenang-tenang we nangkep harigu bari ngalanyar. Sukuna dilunyarkeun dina dahan awakna anu nyarahne. Kurang ajar sia. Wani-wani meguk di hadapan aing kurang ajar. Curilat, saurang harita ngacurilat jika nama geus teu kuat nahan amarahna. Rewek, harita naik. Naik jawara mah beda jeung naik urang ngangsrod. Tapi ieu mah henteu cukup naik kalengkahkeun sukuna, lumpat sakolepat dina tangkal. Geus nepi kana pelbadahan. Muka sampak si Kamileung teh geus ka mana? Nyampak geus eueuh. Kurang ajar. Ka mana si bangsat teh cenah? Daun ulus. Kadenge si Kamileung anu kokolowokan harita teuing di mana? Ret sararea harita ngareret. Nyampak si Kamileung anu keur diuk dina batu dina hanapeun tangkal teu jauh ti dinya. Atuh sararea harita ting rareret. Ngarasa bingung. Gerakan si Kamileung anu teu katingali kumanehanana nyawa-nyawa geus diuk dina hanapeun tangkal dina batu. Kurang ajar. Tetela si Kamileung haram cadah kurang ajar teh yeuh. Bener-bener hebat euy. Nepi kakeun urang teu kanyahoan ngaliwatna ka beulah mana teh si Kamileung teh. Kunaon euy? Ulah sok mikiran hutang di aing besok jadi watir euy. Bangsat sia. Sangaran sia. Uing. Sia sangaran. Uing teh. Ai mane apal Mang Rosidi ente? Mang Rosidi. Mang Rosidi geuningan. Tanu sok ngaliwat tukang panos teh. Bangsat sia. Make jeung nanyakeun jalma nu teu apa teh. Kapanan uing teh nanyakeun, sugan teh maneh apa lebek teh henteu nya singkom apa singkom. 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 Singkom maneh apal teu? Teu Mang. Aduh, ramjada make jeung nanyakeun singkom sagala satu singkom. Padami euy. Si Kamileung harita bari seserian bari sukuna dikejat-kejat bari nunyuk malah leungeunna teh ka pelebamaranna tiluan. Teu nyal tiluan asa dilonyengna karana ku si Kamileung. Aing nanya sakali deui, sangaran sia? Duh, karunya aing bisi pae euy teh dibejakeun ngaranna aing bisi pae. Dar ka aing ngaririwaan deh. Yah dengekeun ku maneh. Dengekeun. Deng celina deng. Wah, mantap sok sia ngomong sangaran sia. Uing teh Gusti Anom Prabu Kamileung. Nu bener sia teh. Aing mah ngaran Kamileung parenah ge. Kamileung. Nu tiluan harita sareuri bari tinggal lengah. Sebab ngerasa aneh jelema ngaran Kamileung. Dengekeun sia. Manusia Kamileung. Ngaran Kamileung teh ngaran gelo deulun sia. Naon bage jeung ngaran gelo da ngaran uing tah mah. Asa bodoh teuing maneh nyebut gelo ka uing oge. Tangkal huni. Bangsat sia. Kurang ajar sia. Meguk segala paham jadah. Curilat tiluan harita ting curilat. Ngalugas bedogna ting sarepet harita mereka ting borilak katingalina eta bedog. Kuku. Saurang harita ngamangkeun bedog bari ngayunkeun. Rek ngarah kana awak teh si Kamileung anu keur ngadekut. Si Kamileung barang ningali eta jalma ngamangkeun bedog kemanehanana. Sakolebat si Kamileung harita nyokot karikil anu aya di gigireunana. Disintrekeun plak keuna pisan kana palbah leungeun anu keur diamangkeunana. Cleng bedogna harita ngacleng. Krepeng. Wajau. Ceuk jalma langsung harita mundur ka tukang sababaraha lengkah. Aneh. Cacakan karikil anu leutik dibaledogkeun keuna kana leungeun
Tumibana ka eta jalma dir ibarat anu didorongkeun ku tanaga anu kaciri pisan rasana. Atuh puguh nu duaan harita heran barang ningali gerakan si Kamileung anu teu kanyahoan. Nyaho-nyaho musuhna harita geus kerepengan. Saurang anu make totopong harita sok maju. Kamileung dengekeun ku sia. Aing memang ngarasa aneh ku sia. Ku ilmu ilaing anu memang dicangking euy. Tapi keur aing. Piraku teuing aing kudu elek ku budak satepak kawas sia deun. Keur goreng patut Kamileung deui ngaranna. Emang naon goreng patut yang Kamileung deui ngaran Uing? Berat maneh ngaran Uing. Bangsat sia make jeung baguk segala. Ngomong-ngomong tapi boram bari jeung baguk sia. Kadaya beda sungut jeung bujur mah tuh. Uing tadi keluarkeun kumaha tuh da. Daripada bersihin bau hitut, mending kena langsung hitut Uing mah. Waduh, aram jada ieu budak teh. Sapet. Eta jalma langsung ngalegas pedogna anu panjang. Dengekeun Kamileung. Kakara aing manggih jalma teu hidang ka sia. Modar sia. Curilat cileung. Eta pedog marikoting sariut kadengena. Si Kamileung anu keur ngadekul nyantai we kalakanang keuy harigu harita nu leungeunna disanggakeun kana palebah tuurna. Atuh puguh we nu saurangna oge kapancing beuki amarahna karan miluan harita nyerang ti kenca jeung ti katuhu. Barang harita deukeut pedog geus ampir keuna kana awak si Kamileung. Curilat si Kamileung harita ngacuriat ka luhur. Sakolebat awakna langsung ngajaul bari jujuralitan. Leungeun jeung sukuna harita mata. Nu sabelah leungeun katuhuna harita ngababuk kana palebah tongong musuh sedengkeun sukuna anu beula kenca ngajejeg kana palebah dada jalma anu make totopong. Hiu keduk das brak. Juralit jungkal. Jalma nu duaan harita geus ting jarungkal deui. Nah, teuing make jeung ngaganggu sagala geus hapunten. Curilat cileung les. Si Kamileung dina waktu anu sakolebat harita. Dengan layanan kaita jalma sabab nyaho si Kamileung. Percuma ngalayanan jalma model kitu. Bet pangartina oge nu jauh di sana pun manehanana. Kabeak-beak tanaga cek si Kamileung. Atuh nu tiluan harita ting raringeun ningali si Kamileung geus eueuh di tapakna. Ka mana si Kamileung teh? Aduh, aing kakara euy. Manggih jelmaan model kawas kieu. Untung urang teu dikumaha-kumaha euy. Anjir, dada aing nepi ka anak kawas kieu. Pungungin sarua, aduh, haram jada ieu si Kamileung. Setan alas kurang ajar. Cuk eta jalma bari meringis. Nu tiluan carangkat bari tingbang kieu. Rasa awakna salalinuna keranan. Sedengkeun si Kamileung anu terus ngablesat harita ini ngagunakeun aji kidang kancana dibarengan ku aji hampang ragana anu geus sampurna. Eureun di hiji tempat si Kamileung tulang cileung ka kenca ka katuh. Ieu teh tempat naon cenah ieu teh kampung kitu nya. Tapi teh mana ieu teh yo? Oh, kampung ya mah. Si Kamileung anu keur leumpang harita papanggih jeung jalma-jalma. Ka mana, Mang? Biasa we are ka kebon. Mulak-malik taneuh, Mang. Mulak-malik taneuh. Mulak-malik taneuh. Eta geuningan bawa panyongkel. Pacul ieu mah jang. Panyongkel taneuh, tataneuna dibulak-balik ku Mang. Anggeus Mang Si Mamang harita melohok. Teu puguh naon anu ditanyana ku si Kamileung. Aneh jelema teh. Kok nanya tapi teu waras jawabanna mulak-malik taneuh, kana pacul nyebut panyongkel. Aneh ieu mah yeuh. Ceuk si Mang harita bari leos ini teuing. Sedengkeun si Kamileung anu keupat we tenangna keranan, euneung ludeung eueuh ka sieunna keranan si Kamileung mah. Bari jeung hahariringan sagala rupa. Sorana ge geus teu puguh we, teuing naon anu kudu didengekeunana sabab ting plengek teu para ruguh sorana oge. Lauk hiu. Lauk hiu nah nya euy. Lamun diusupan kira-kira lauk hiu ngeunan teu nya?
Cek si Kamileung hari tengah geron tukang dagang. Anu keur ditanggung atuh tukang dagang teh Malik. Mohon ujang pada meser. Amo amang ngageroan we hungkul. Janah teh yeuh budak teh. Cek si Mang hari teh bari ngingking deui. Si Kamileung keur dibanyerengeh we. Kitu hungkul adatna si Kamileung. Teu dilemur batur memang kawas kitu pi omongeun. Si Kamileung harita geus nepi ka tengah lembur. Ningali barudak anu ancel-encelean si Kamileung nangtung bari suruh ngaserengeh. Jang. Naon mang? Cek budak leutik. Mamang miluan nya. Mamang mah bisa. Bisa mah nya mamang tuh bisa. Si Kamileung harita bari engkle. Nuturkeun barudak leutik anu miluan. Batu anu dialungkeun teh mun urang mameureunna naon nya, gobag atawa naon. Si belu atas si Kamileung harita milu engkle-engklean. Resep euy tuh wing menang tuh. Mamang mah licik nah make jeung dilengkahan mang eta. Kapanan ngaranna ge encle maneh teh. Ya kudu dilengkahan ari encle mah. Mamang mah licik nge. Dak leutik harita ceurik pada dilicikan beureuh ku si Kamileung. Si Kamileung nyerengeh datang kolotna. Ai kunaon ieu teh? Make jeung heureun budak leutik sakala. Sa maneh teh? Wing. Maneh saha? Wing teh. Sahanya mang apal teh? Astagfirullahaladzim. Nah, itu budak teh teu hideng. Ditanya kalah menanyakeun ngaran manehanana. Maneh teh saha ngaran? Oh. Jadi kabelah ditu teh jalan ka Cibarengkok. Uluh. Astagfirullahaladzim. Nah, itu jelema gelo atawa naon? Arasup budak arasup. Cek bapak-bapak harita ngajak asup sangkana si Kamileung teh jelema teu waras. Ditanya kalah ka mana jawabna bari jeung medut sagala rupa. Mang. Si Mamang ngaredet deui. Ieu teh lembur naon ngaranna mang? Cibenying. Cek si Mamang harita bari ngaleos asup ka jero imah, lu pantona ditutupkeun. Cibenying. Nah, aya lembur ngaran Cibenying nya euy aneh wing mah. Cek si Kamileung harita sigah nu teu boga dosa we ngaleos deui harita nyingkah di eta pitempatan. Si Kamileung nepi ka hiji tempat ningali jalma-jalma nu kerting para katak saleserian. Eta jalma teh kurang leuwih aya 6 urang. Make baju sing sarua hideung, sedengkeun katempona boga warung harita bangun anu sieunana karanan ku tingkah jalma-jalma anu genepan. Karunya nu tukang warung baku naon eta mah dikot sigah sieunana karanan. Badobang pak. Eta badobang pak. Badobang pak. Rep, jelema nu genepan kebeh ngareret. Si Kamileung anu kepat harita asup. Si Mamang nu boga warung harita kacida pisan kagetna. Oge hariwang sok ceun eta si Kamileung teh dikumaha-kumaha ku jalma anu genepan. Sabab manehna apal saha ari jalma anu genepan tangtuna. Matak manehna gemurig-gerig. Ngan teu bisa ngomong. Gek si Kamileung harita diuk. Digeureun jalma nu jangkung badak. Radituan we ngerek diuk yo. Cek si Kamileung harita ujug-ujug nyereng we kata jalma. Atuh puguh jalma nu digeureun nu jangkung badak anu keur nyekel gelas. Dicepak disimpen harita gelasna. Gep. Jekel punuk si Kamileung. Tapi nu mantak aneh, berang nyekel punuk si Kamileung. Punuk si Kamileung teh lir ibarat belut anu leueur kacida pisan leueurna. Soledat leungeun harita nyoledat. Si Kamileung teu bida ngageserkeun anak teh ngagitakeun awakna saeutik. Eta leungeun teu bisa nyepeng kana punuk si Kamileung anu leueur. Tangtuna. Aji tapak dewa anu dipimili ku si Kamileung boga sababaraha jurus nyaeta kurjalaf 8 jurus. Tapi dina sajurus-jurusna memang ngabogaan aji kasakten anu lain-lain. Di antarana aji belut putih. Eta awak si Kamileung bisa leueur lir ibarat belut. Malahan leuwih ti leueur tibatan belut anu aslina. Tukang warung geus ngahod-hod we. Mang. Nah sih kanu katirisan mang. Aduh, sasa teh bagi jeung madusa kurang ajar. Juga eta jalma bari nyerang lantaran kadenge aya knalpot nu kaluar tina bujur si eta si Kamileung. Aduh, hampura euy.
teka keok darek ditutupan make juku teu kumaha sok disangka sero atuh. Cek si Kamileung harita bari cengkat deui. Jalma anu digigireunana burau giru harita ngageser ka gigir, sok sieun si Kamileung nyemprot deui wae. Mana moal hitu tuing mah. Ek nyokot cai bari naoge. Cek si Kamileung. Cung, jalma nu cangkung badag harita nyangtung. Kasebelan. Saha sia teh? Wing. Saha sia teh? Uing teh anu ngaran Deden Asep Iskandar Muhammad Dono Julkaidah Beni Soeharto jeung Kamileung tungtungna. Eta ngaran uing mah Aram jadas ya. Loba-loba teh ngaran teh saha sia teh sabenerna? Kamileung. Kamileung. Sararea di dinya ting para kataksiri. Sabab ngerasa aneh aya jalma ngaran Kamileung. Sakanya ho manehna ngaran Kamileung mah jalma nu udag edeg. Jalma nu teu hideung ngaranna teh Kamileung gitu. Tapi lamun ieu budak ngaranna Kamileung asa aneh gitu. Nu bener sia ngaran teh. Ibere ngaran nu bener henteu daek. Ibere ngaran panjang nanyakeun. Ai maneh teh jelema atawa belut? Waduh, aram jadas ya. Tukang warung harita geus paradai peureudeui we. Sok sieun warungna hancur. Sebab ningali wawanen eta si Kamileung katingali bangun nu kasieunna karanan. Berduaan harita nangtung. Gep. Nu maksudna arek ngagep. Nanti rek newak kana leungeun si Kamileung. Tapi nya kitu we. Barang leungeunna beunang kana leungeun si Kamileung dakur nyoledat hungkul. Leueur leuwih-leuwih ti balut. Mang tong dilelakeun deui hayang dahar juwing mang. Udah bungun ujang. Sia Kamileung karam jadah. Urang ajar. Wani-wani sia ngagagu aing di geunapan euy. Samemeh nyatu ku aing sia di paraban ieu heula yeuh. Samrut anu saurang harita ngayunkeun leungeunna nu maksudna arek ngagedor kana carehamna si Kamileung anu keur diuk. Tapi orok kaya. Si Kamileung siga anu apal, ceulina siga aya panonan. Barang harita peureub arek nyambuk pisan kana pelebah careha manehanana. Sakolepat leungeun katuhuna harita jintrek kana pelebah peureub. Nu tumibana harita bangkiung eta jalma nu kasintrek pelebah peureupna ngabangkiung bari ngagorowong. Cerijeg. Tukang aya kana tilu lengkahna titing cerijeg. Tu puguh we nu limaan di harita bengong. Barang ningali si Kamileung anu teu ngareret-reret acan, harita si Kamileung kalah ka ngomong. Mang, dengan nama saya aya memangnya. Tong poho, cai kopi hideungna we pokona mata. Muhun ujang. Cek si Mamang beuki geumpeur wae ningali kalakuan si Kamileung nu kawas kitu. Jalma nu saurang harita ngagorowok. Bangsat sia. Kamileung. Wani-wani sia nyeun kaonaran di dieu modar deun. Sarepet eta jalma. Anu lainna nyerepet. Hiu. Eta bedog diayunkeun bari ngagajreng anu maksudna rek ngarah kana punukna si Kamileung anu keur neuteub ka si Mang Warung. Para mitra kaum dangu sadayana. Si Kamileung ngarasakeun punukna asa rasa aya tiis. Jiga anu aya panonan dina palebah punukna. Si Kamileung udah giru harita ngerunukeun awakna. Sakolebat leungeunna harita nyekel kana gorengan. Dua siki bari malik sakolebat. Gorengan eta diwawalkeun kana sungut eta jalma nu keur ngagorowok bari calawak. Kurang ajar. Sia setan alas kurang ajar. Jeung eta jalma bari ciduh lantaran gorengan dipaksa diwawalkeun ku si Kamileung harita nepi ka sawareh mah kahakan beureunan. Si Kamileung nepi ka engklak-engklakan seuri bari jeung nangtung dina bangku atuh puguh we. Anu genepan ngarasa bingung tur heran. Siga nu gelo memang si Kamileung tapi boga kemampuan anu luar biasa. Sedangkeun si Mamang anu bolohok kitu kiceup-kiceup aneh kana tingkah kelakuan si Kamileung anu engklak-engklak. Dadung, dong. Aw. Ngeunah teh bala-bala teh euy, boboa nya. Hayang keneh. Si Kamileung harita belong. Kurang ajar sia. Bangsat alas kurang ajar. Cek eta jalma harita bari ngayunkeun di bedogna anu tadi teu ngeunaan kana pelebah awak si Kamileung. Barang harita awak geus deukeut kana pelebah leungeun si anu teh awak si Kamileung. Sakolebat leungeun kenca si Kamileung nyapit eta bedog ngagunakeun gerakan anu kacir pisan gancangna. Plak, pletok. Bedog harita
meletok potong sedengkeun leungeun si Kamileung anu belah katuh harita ngepret kana pala badadana eta musuh. Hiuk tak das beat cungkal. Ningang jalma anu limaan anu keur bararengong. Tapi kakeun nyered ka tukang dan katingang ku awak nu jongkung badag. Lir ibarat anu didorongkeun ku taraga anu kacirebisan rosana. Eta jalma sumengir berbait tina pala babiwirna harita. Katingali getih anu lalamaran ngalai tina pala babiwirna nandakeun dada eta jalma geus kabeunangan ku kakuatan anu rohaka ti aji tapak dewa ti si Kamileung. Mana mang atuh sangu teh duh. Lapar uing teh mang. Cek si Kamileung harita sigah nu kajadian naon we menik tenangna karanan bari jeung cangugur sagala rupa. Si Mamang anu geragiru harita mikeun sangu anu tadi geus beres. Mangga ujang mangga cek si Kamileung atau cek si Mamang. Mana kopina sakalian we mang aduh ayo Indra dahar teh kudu make kopi geunah jikeun Mamang we kieu mah da. Omo talamun cacing gitu geus pokona mah luar biasa memang endah. Si Mamang harita daek teu daek kudu mesem. Lantaran ngadenge omongan anu ngacaprak ti si Kamileung jelas ngajadikeun manehna sakahibur rasa kasieun ku jalma nu genepan harita geus leungit. Kaganti ku rasa bunga sugan jeung sugan eta jalma nu genepan bisa kabur teh tapi tempatan ku alatan ku si Kamileung. Si Kamileung anu ngahuapkeun sangu ngareret ka jalma anu genepan. Arek dahar moal maneh teh. Mun moal daharnya laring ka ti dieu lah. Eta jalma anu genepan teu ngararomong. Sabab percuma ditemalan. Komo deui ningali tingkah si Kamileung anu kawas kitu. Sanajan kitu jelas si Kamileung ngabogaan aji kasaktian anu hebat, anu jauh lamun dibandingkeun jeung kakuatan maranehanana ke depan. Wantukna jalma anu genepan harita teuing mayar ting teu laleos we ararinit. Bari jeung ting sempoyong anu tiluan mah lantaran geus kabeunangan ku kakuatan si Kamileung tadi. Kamarana we bayar sia. Lamun teu mayar awas ku aing dipontorata cokurna. Jeung si Kamileung harita ngancam. Reg eta nu genepan harita eureun. Ngareret ka baturanana. Sedengkeun anu saurangna deui harita lumpat nyampeurkeun ka si Mamang. Mang, poho mang. Ceuk eta jalma. Bari mere duit. Bayang si Lomang, jeung Mang. Ceuk eta jalma. Saterusna lumpat di nyampeurkeun ka baturanana. Si Kamileung harita seuri bari nunjuk kana irungna eta jalma anu deukeut jeung manehna, tapi da teu bisa kumaha-kumaha. Lain si Kamileung jalma anu memang aneh nu teu bisa dielehkeun ku manehna. Lantukna sararea harita genepanana ararinit tieu tapi tempatan. Renghap tukang warung harita kacirepisan atohna karaanan. Sabab nya dibayar nya jalma anu ngarisihkeun nepi kakeun anu rek kadari nyaga harita mararengkol ararinit. Warga urang nya anu rek sararapan oge teu tarulus lantaran ningali eta jalma anu genepan. Pala mitra kaum dangu sadayana. Tukang warung harita neuteub ka si Kamileung. Bari pok tukang warung harita nu penasaran ngomong ka si Kamileung. Nalar ujang teh nami teh si Kamileung. Mang wing teh ngaran mah si Kamileung mang. Teu nyangki Mamang mah. Nyangka naon mang? Lawing malin bangsat. Sanes teu nyangki bangsat. Nya teu nyangki ujang ngagaduhan. Kamampuan anu sae nakerana anu hebat. Eta mah tetempuan mang we meureunan. Cek si Kamileung harita. Pala mitra kaum dangu sadayana. Ngaran si Kamileung di lemur eta harita geus keunyileung ka mana-mana. Si Kamileung anu memang sakedeung ayana di dinya kur dahar hungkul sanggeus tarung. Tapi ngajadikeun warga urang dinya hayang papangih jeung ngaran si Kamileung nu geus ngalehkeun. Atau geus ngelehkeun karaman anu genepan teh. Anu dikenalna sadis jeung kejemna karana. Si Kamileung anu leumpang mapai jalan satapak. Di lemur ka lemur, di desa ka desa si Kamileung. Terus leumpang mapai-mapai jalan anu satapak. Mapai-mapai gunung, mapai-mapai jalan anu memang rumpil. Si Kamileung anu boga niat kuat manehna sakumaha panitah anu jadi guru nanya tanabah eot. Duniangan pengalaman di piluaran,
tina segala rupa kahirupan manusia anu aya di alam dunia. Ngajadikeun ameh naon teh ameh ngajadikeun si Kamileung leuwih kuat hatena. Tong poho cenah ceuk guruna si Kamileung. Ulah arek ngarasa uyah kidul, yeuh aing uyah kidul, ngarasa boga pangarti anu hebat. Ngajadikeun si Kamileung anu poho atanapi bisa disebutkeun poho kana temah wadi. Si Kamileung inget kadinya harita geek diuk. Sanggeus aya dina hanapeun tangkal, kayan panas anu moreret. Si Kamileung diuk dina hanapeun tangkal di beberah ku angin anu memang ngahiliwik. Lep si Kamileung harita tunuh. Dahar geus seubeuh di hiji tempat. Aduh, uing teh sabenerna mah uing teh kudu neangan pengalaman. Tapi pengalaman naon, pengalaman gelut geus. Tapi uing teh kudu naon deui ya. Cenah ceuk kudu aing bae teh kudu ngamalkeun ilmu, ngamalkeun anak kumaha nya. Oh, meureunnan aing teh kudu nalungan jalma anu kapencet ku jalma-jalma jahat. Ku juragan-juragan beunghar anu sarakah kudu dipaok teh hartana meureunnan. Bener ayeuna mah aing mah rek kitu ayeuna mah. Cek si Kamileung asa kaingetan, ingat ka juragan damar anu beunghar tu dipaokan we terus hartana. Manehna oge rek ngalakukeun sarua di tempat-tempat anu memang aya jalma anu kitu, lamun teh mah aya kumanehanna pasti bakal dipaok. Hartana kumanehanna geus tangtu bakal dibagi-bagi ka sakabeh warga urang dinya. Si Kamileung harita cungar cengir sorangan. Manuk puyuh anu aya dina taneuh tur ngageleber. Kemana aing tujuan ya ayeuna? Ieu teh daerah mana deui? Leuweung lain, kampung da lain, tengah-tengah we. Aing teh keur aya di Tegalan meureunnan. Teruskeun di perjalanan leos deui harita si Kamileung ngaleos ngingkig ningakeun eta pitempatan. Leungeunna keupat lantaran si Kamileung memang teu moal naon-naon. Si Kamileung anu make baju sing sarua hideung make totopong. Mani cengos na karanan culang cileungna teh. Si Kamileung saban leumpang pasti nyanyi nu teu puguh teh ya. Nebekakeun sorana ka mana-mana ge kadenge we si Kamileung teh. Jalma geus teu aneh deui, lamun ngadenge sora nyanyi kawas kitu geus tangtu si Kamileung. Si Kamileung anu leumpang harita beras nepi ka hiji tempat. Eta tempat teh mangrupakeun tempat anu katida pisan poe ku tatangkalan. Tangkal jati, mahoni jeung sajabana tangkal-tangkal anu gede di dinya jaba areuy anu ngagaruyun. Nah, jadi aing teh lompat ka leuweung ieu teh ka mana jalan teh deui? Nah, jadi ka leuweung ieu teh mambrasna ka mana? Cek si Kamileung bari kerung. Si Kamileung terus leumpang hayang panasaran, naon teh panasaran. Lantaran eta jalan teh baha bake jeung brasna ka leuweung cenah cek si Kamileung. Beki jero, beki poek wae. Kakayon beki kanel wae. Si Kamileung nu antukna reg eureun culang cileung di eta tengah leuweung. Kadenge gerengna suramaung. Sora sasatuan leuweung kadenge di sarada. Anu hartina eta leuweung teh leuweung genggong. Aneh jalan teh bisa asup ke jero leuweung nya. Nah, aya kampung di leuweung kitu eta wa. Kaluarna memang itu ada jalan teh halus ngabulungbung tapi nah ngaliwatan ka leuweung nya. Aing mah curiga ieu teh jalan teh aya kanang karaman meureunna di eta leuweung. Cuk si Kamileung harita bari corelat. Si Kamileung harita naik kana tangkal. Soe nyengcele dina dahan. Panona harita curat cireut ngeleng ngawaskeun ka kenca ka katuhu. Jelina anu utek-utekan ngagunakeun aji sabda pangrungu. Pentolan tina aji tapak dewa. Si Kamileung
ngadenge sora-sora anu aneh. Sora ayak kiliningan teh euy. Keke di mana nu hajatnya? Cuk si Kamileung harita. Bari dengdek lantaran ngadenge sora goong kenang jeung sajabana. Anehnya. Nya di mana tempatnya ya jelema nu keur hiburan teh? Penasaran ah. Tapi aing mah turun ka handap ah. Cuk si Kamileung harita pari curelat harita. Tina tangkal ka tangkal si Kamileung cucurelatan harita. Deuketan ka eta sora. Aneh belah mananya nah di tengah leuweung ya mah. Cek si Kamileung. Nu saterusna si Kamileung ngeureunkeun luluncatanana dina tahan. Panonna manco ka salah hiji tempat. Anu mana eta tempat teh mangrupakeun guha. Oh, jika nama tina jero guha da kadengnya nage tina jero guha ieu nang ning nong nang ning nong nang ning nong nang nang ning. Oh, meureun di jero guha aing turun ah. Curelat jeung les. Si Kamileung harita ngiles. Kakuatan aji kasakten anu bisa sababaraha hiji. Awak si Kamileung. Si Kamileung bisa nyebar, bisa salapan, bisa 7 atau bisa sabaraha hiji. Sakahayang si Kamileung. Si Kamileung harita turun leumpang ngadeuketan ka bibir guha. Sanggeus aya di bibir guha reg si Kamileung eureun sabab liang guha teh tetela geuningan kur liang na hungkul tapi ai asupna memang teu bisa. Sabab eta liang guha teh lir ibarat dihalangan ku batu anu sakitu gedena. Sedangkeun sora musik anu tangtingtung ti jero guha kadenge ku si Kamileung. Beuki santer wae beuki kadenge wae ku si Kamileung. Tuh, aing teh kudu asup kana jero guha tapi kumaha carana ieu liangna di kawas kieu. Berarti aing kudu make aji siluman ye mun kieu mah. Cuk si Kamileung harita. Si Kamileung mapatkeun aji kasaktena. Awatak kakuatanana nu mangrupakeun aji siluman. Les cirimna harita ngiles. Aji siluman anu bisa asup kana liang anu sagede kumaha wae. Liang leutik ceuk paribasana liang sagede jarum oge bisa diasupan ku si Kamileung. Si Kamileung anu rarasaan mah anggar gede. Tapi dina panon si Kamileung ningali lawang celah-celah anu memang bisa diasupan ku si Kamileung. Bulubus si Kamileung harita asup kana sisi batu. Anu geus jelas jalma tong borborong kitu curug oge mah bisa asup. Tapi si Kamileung bisa molobos asup kana eta jero guha. Kaliwatan celah-celah batu anu memang saeutik rekep. Ukur bisa asup sireum we meureunan. Tapi si Kamileung bisa asup. Ngagunakeun aji siluman anu memang hebat. Sanggeus aya di jero guha si Kamileung can muka keneh ajianana. Lelempangan terus ningalian rohangan-rohangan waya dina eta guha. Beuki santer kadenge ku si Kamileung sora-sora anu aya di jero guha rupa-rupa jalma anu eak-eakan jeung rupa-rupa gemelan anu aya dirinya kadenge tangtingtungna geng cenah sora goong anu gedena karana. Reg si Kamileung harita eureun. Barang ningali anu ngarengkenek teu jauh ti dinya. Wanoja garilis anu sarareksi ngarareting rangkenek lir ibarat ilaharna dina panggung. Si Kamileung gigisi kana panon. Salah ieu teh nah tempat naon nya? Keke. Make jeung aya paruda awewe nu gareulis kawas kitu nyararanyi jeung ting arengklak-engklak kan dieu teh. Aneh na ieu teh manusia atawa lain. Cuk si Kamileung harita bari kerung. Sabab manehanana ngarasa heran. Paingan cek si Kamileung jalan anu ngabulungbung we meureunan ieu we. Tapi lamun siluman eta wa dedemit. Eta wa jin teu kudu ngabutuhkeun jalan anu ngabulungbung. Nu tangtuna cek pikiran si Kamileung. Ieu teh mangrupakeun manusia. Ku si Kamileung harita katingali jajaran jalma-jalma anu jarangkung badag. Anu sirahna harita dibarareungkeut sigarek beulah we huluna teh. Oh, ieu teh meureunan paguron anu aya dina jero leuweung lamun teu teh anggota karaman aing nyaho ayeuna mah. Waing diheureuyan ah.
Cek si Kamileung anu boga niat ngaheureuyan ka jalma-jalma nu aya di eta paguron. Memang benar eta Karaman, tempatna Karaman. Anu Karaman eta teh ngaranna Karaman Badak Putih. Karaman Badak Putih anu memang geus kakoncara ka mana-mana tapi teu bisa diteangan sanajan ku jawara oge. Dan nya teu bisa diteangan sabab aya dina jero guha anu legana keranan di jero nama. Bari jeung liang guha oge teu kaciri lantaran ditutupan ku batu anu ngacungkiring gedena keranan anu hamo bisa dijungjungkeun. Tapi duka kumaha carana jalma-jalma nu aya nu ararasup ka jero guha nu tangtuna batu eta bisa dibuka meureun ku maranehanna mah. Tapi aya rahasia anu memang can dikanyahokeun ku si Kamileung boh ku saha wae. Untung si Kamileung ngabogaan aji siluman anu bisa mampu tembus asup ka eta guha. Bari jeung teu kaciri awakna lantaran memang aji siluman hampir sarua jeung aji halimunan. Kan bedana aji siluman bisa dipake kana itu jeung kana ieu sedengkeun aji halimunan kur bisa dipake ngaleungit tunggul. Aduh, eta awewe nepi ka seksi bari jeung dipangku segala rupa. Ku aing diheureuyan ah. Cek si Kamileung harita bari nyokot kerikil nu saterusna eta kerikil anu teuas kacida teh diramas ku leungeun si Kamileung. Nu saterusna geus jadi lebu eta kerikil teh dialungkeun. Atuh kabeh jalma nu keur jararoged harita kabeh ting kurujuk. Ting korejat kaget lantaran aya lebu anu keuna kana sirah manehna. Sararea dia tangah kaluhur bari miris sok sieun guha teh cenah rubuh. Eta kaayaan di jero guha pabuis. Si Kamileung anu sababaraha kali ngawuran keusik anu geus nangarames dina leungeunna make kakuatan aji tapak dewa nu tangtuna ngajadikeun panik keur jalma-jalma nu aya dina tempat eta luar guha. Katingali pamimpinna anu memang jangotna bodas, awakna jangkung badag, kulitna katingali keseng hideung. Harita pok ngagorowok bari sorana ngagerem. Eureun. Montong pabaliut euy. Pala mitra kaum dangu sadayana. Rep. Sakabeh harita eureun katut ka gamelan oge eureun. Lir ibarat gang anu ka incak cempling sabaraha harita. Katingali eta tangtungan anu memang jangkung badag teh rurat-ret ka kencak ka katuhu nu saterusna tangah. Katingali tarangna harita kerung sabab eueuh tanda-tanda tina guha murutuy atawa tanda-tanda arek rugrug. Dina hatena Kisanekala harita pok ngomong, aneh aya daun sabenerna ieu. Nah ya jalma nu asup ka ieu pitempatan sehingga ngaheureuyan nepi ka keun ngalung-ngalungkeun lebu ngalung-ngalungkeun geusik anu keur nyararanyi anu keur tarambang jeung joget. Tapi lamun aya nu asup ka ieu pitempatan di mana jalana. Kisanekala harita kerung. Kisanekala anu bingung lantaran tetela teu kadenge sora naon-naon. Tanda-tanda jalma anu nyusup ka eta pitempatan. Sabab si Kamileung anu memang ngabogaan aji siluman jelas teu katempo. Sanajan si Kamileung aya oge di dinya sarua milu ngariung milu nangtung. Kutiban nyengir we si Kamileung mah. Dina hatena pok ngomong. Ketira belugugna keranan ieu teh. Tapi naon make jeung aya di dieu cikan. Si Kisanekala anu memang gagah tur sakti ngarasakeun aya kehadiran jalma nu asing ka eta pitempatan. Harita pok ngomong ka anak buahna. Anak buahna kasebutkeun kapercayaan anu ngaran Kiramat. Awakna gondrong anu teh buukna gondrong tur jangkung badag katingali buluna oge meuni kanal kenalan dina pipina atawa dina naonna. Awakna tur panonna meuni bolotot na karanan.
Pok kisane kala harita ngomong ka Kiramba. Rambat, kumaha Kang? Aing ngarasa aya kaanehan euy. Kumaha kitu Kang? Ka tempat urang aya nu nyusup euy. Sabab aing bisa ngarasakeun ayana jalma asing anu asup ka ieu pitempatan. Punten Kang. Lamun aya nu nyusup ka ieu pitempatan tapi jalanna ti mana? Sedengkeun lawang tina ieu gua teh kur hiji-hijina bari jeung lawang oge memang rahasia. Ditutupan ku batu nu rahasia. Anu moal mungkin jalma bisa nganyahokeunana bah. Tapi kabuktianana euy, aing ngarasakeun aya kehadiran jalma di pitempatan. Ceuk kisane kala ngomongna teh bari harewosan. Sedengkeun si Kamileung ngarasa dirina dikenyahokeun, harita mundur lalaunan sabab manehna geus apal. Yen kisane kala lain jalma sambarangan. Anu tangtu ngabogaan aji kasaktian anu hebat sabab kehadiran dirina bisa kanyahoan ku kisane kala sanajan teu nempuun ka dirina. Tapi lamun aya ki di mana ieu jalma ayana? Ieu jalma lain jalma sambarangan kisarmat. Sabab aya sababaraha ilmu anu bisa tembus, anu bisa asup ngagunakeun ajianana, sanajan eta di gerbang, sanajan eta dikunci nu sakitu hebatna, sanajan di ceuk paribasana celah pikeun jalma bisa asup. Memang ajian naon ki? Eta ajian lamun teu salah aji siluman anu ngahiji jeung aji tapak dewa anu digabogaan keur jaman Kisarade baheula. Kisarade bener. Tangtu ilaing moal apa ngaran Kisarade. Kisarade hiji jawara anu gagah sakti anu geus aya sababaraha abadna teuing kamanang jelasna euy. Duka perlaya, duka tatapa, gan anu jelas Kisarade teh mangrupakeun musuh aing anu gagah tur aing can pernah bisa ngelehkeun Kisarade. Waduh, atuh meureun bahaya ki. Lamun Kisarade boga murid, tangtu bahaya keur urang we. Sabab Kisarade mangrupakeun hiji jawara anu memang gede pangaruhna pikeun jalma-jalma. Sakabeh jalma pasti apal kanggaran Kisarade. Sanajan teu pernah papanggih. Ku kahebatanana, ku daek tulung tinulunganana. Tapi ayeuna Kisarade teuing di mana teuing kumaha kabarna. Lila pisan Kisarade teu kanyahoan lumantung di dunia persilatan euy. Beureun geus perlaya ki, mudah-mudahan mah memang gitu. Tapi aing piling encan euy. Sabab Kisarade lamun perlaya kudu aya jalma anu memang geus ngaku pernah ngelehkeun Kisarade. Wah aing didedengekeun memang can pernah euy. Kirambat kahuleng. Ya kitu deui kisane kala. Sebab pikiran manehanana kapangaruhan ku omongan Kisarade dina waktu anu memang geus dilanakranan. Moal arek ngantep lamun papanggih jeung sanekala. Sabab Kisarade dina waktu baheula sarua keur ngora. Kabogoh Kisarade anu rek dikawin dipaling ku sanekala. Tapi henteu kaburu dikawin sabab kabogoh Kisarade bunuh diri dina waktu harita. Kisarade neangan kisanekala sehingga si kisanekala kabur nyingkahan Kisarade lantaran Kisarade jelas jauh lamun dibandingkeun jeung kisanekala ilmuna. Walatan sieun nu antukna kisanekala asup ka hiji guha. Anu mana ieu guha teh ngaranna Guha Peteng. Sanekala anu boga anak buah anu ayeuna geus eueuh di kieuna. Tukang ngadedengekeun Kisarade di mana ayana. Sanggeus ngadenge laporan yen Kisarade geus teuing-teuing ka mana. Jelas Kisanekala ngarasa bunga sabab manehna bisa deui kulintingan
ngan manehanana teu wani nemongkeun diri sok sieun kisah rade film atawa memang kisah rade masih kena aya di kieuna. Mantukna kisah nekala ngagunakeun anak buahna sawaktu harita pikeun terus ngajalankeun aksina mangrupakeun ngaranyah ka pikampungan atawa jadi karaman. Jadinya kisah nekala can pernah keluar deui ti guha. Tapi kaki wari. Begakeun papanggih jeung Kiramat di salah sahiji tempat. Tur Kiramat eleh ngadu jajaten mantukna milu kaki sara nante. Pi kaki sanekala nya tanah ka jero guha. Ayeuna Kiramat jadi kepercayaan. Sedengkeun si Kamileung anu geus mundur kana lawang goha. Si Kamileung anu ngagunakeun aji sabda pangrungu ngadenge kana ucapan kisah nekala jeung Kiramat. Oh, ayeuna mah ngarti aing teh yeuh. Ieu jalma teh ngaranna Kisah Nekala. Eta jalma nu goreng patut ngaranna Kiramat. Paingan nyumput dina guha atuh hese dibuka ieu guha teh guha rahasia. Tapi di mana ku aing teu teangan deh. Cara mukana kumaha? Aing geus apal. Ieu karaman teh karaman gua peteng. Paingan jalma nagara ragah cenah bejana tadi cek ngaromong teh bobo anu tadi genepan ge nu kamari teh. Meureunna anak buahna sugana. Tapi kunaon di jero ieu mah teu loba jalema. Teu pati-pati teh loba jalema le. Meureunna aing ngarti. Anu maling mamaling terus engke meureunna di tempat anu lainna dicokot jika nama kitu. Cantang tuh karaman gua petang sakabehanana bisa apa kayu guha meureunna mun kitu mah. Kitu cuk omongan si Kamileung anu katangkep ku manehanana nu ngagunakeun aji sabda pangrungu. Geus puguh kitu masih Kamileung harita lurat teret ka kenca ka katuhu ningalian kudu kumaha carana muka eta lawang anu disebut lawang rahasia ti guha petang. Si Kamileung ningali batu anu ngadungkuk kurang leuwih sakade sirah eta batu teh persis ayana dina gigir guha. Si Kamileung nyampeurkeun kana eta batu anu sakade hulu teh. Ulak diulik bari diusapan eta batu teh katingali herang jiga tapak leungeun anu lobana keranan. Renge si Kamileung haritanya renge. Iya jika nama kunci teh. Tapi kudu dikumahakeun mah nya kudu dicokot mapan-apal ieu teh da batu meureunnan. Kung sirira kadenge aya jalma anu ting gareneng. Eta jalma teh jigana rek kaluar. Jorelat harita si Kamileung ngajorelat kajauhan da sadajan teu ngajauhan oge da mah kacirieun ieu ku jalma da ke si Kamileung ngagunakeun aji siluman. Si Kamileung harita mencrong kanu leumpang, eta nu leumpang teh tetela geuningan Kiramat. Jeung dua anak buahna. Kiramat harita pok ngomong ka anak buahna. Hati-hati kaluarna euy. Sabab cenah ceuk Kisambada ceuk Kisah Nekala. Ka tempat urang geus aya jalma anu nyamar tur asup ka ieu rohangan cenah euy. Tapi aing can percaya. Asupna ti mana kapanan liangna ge di dieu ku dihalangan ku batu sakitu gedena. Tapi bisa wae Ki. Sabab Kisah Nekala teh lain jalma sembarangan. Bisa wae jalma-jalma anu asup ka dieu teh mangrupakeun jalma anu memang ngabogaan aji kasaktian anu hebat. Memang bisa wae, tapi saha kira-kira? Ya eta nu kudu dipertanyakeun teh saha kira-kira? Ceuk dua urang anggota anak buahna. Karaman gua peteng. Kiramat pok ngomong deui bari ngaranek. Ayeuna mah teang euy. Teang kaleuweung peteng. Nah barudak geus meunang ranjahanana atawa acan.
Lamun geus meunang ranyahan, buru-buru we bawa ka dieu. Siap ki. Ceuk anak buahna. Bari nyampeurkeun kana batu nu sagede hulu. Nu saterusna eta batu teh ditekan. Barang ditekan harita geger kadenge soran nu ngageleger. Eta batu anu badagna teh nakararan anu ngahalangan liang guha teh nyorok lalaunan. Sanggeus katingali nyorolok. Eta jalma teh kalaluar duaan. Sedengkeun si Kamileung oge apal. Terus nuturkeun keluar. Di luar si Kamileung nempok deui cara nutupkeun kumaha. Katingali disingkabkeun tina hanapeun akar. Aya batu di nu sarua buleud rupana. Sarua kawas tadi dijejek. Meureunnan lamun cara tombol mah dipencet meureunnan. Tingali kolosor di eta batu anu badag teh ngakolosor. Aneh memang, tapi memang eta kajaiban. Si Kamileung harita nyengir. Kapangih ieu nama ieu teh ngaranna teh Gua Peteng. Tempatna Ki Sambada Ki Sanekala. Tempatna oge Karaman Gua Peteng. Ngan karaman-karaman eta anak buahna teh apaleun di mana tempatna Gua Peteng teh. Di mana tempat kisah Sanekala jeung Kiramat. Nyaho jelemana teh nyaho tempatna berarti. Sanggeus puguh kitu mah. Si Kamileung nuturkeun eta dua jalma. Anu leumpang gugurusukan memang jalan anu bener.